Si Rawing Nitis. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Si Rawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung, muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka si Rawing. Si Rawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Kudu neangan Kirana, sanajan dibawa ka mana bae oge, ku aing kudu bisa kapanggih. Lamun aing teu bisa panggih deui jeung Kirana, kacida pisan dosana. Apan manehna anu geus nulungan jeung nyalametkeun diri aing teh? Kirana, di mana atuh ayeuna anjeun hampura akang teu bisa ngabantu jeung nulungan? Kieu geuning karasana. Jadi jalma anu handap pangarti teh. Kuduna aing memang jadi jago silat anu punjul ilmuna, mun tahapan ajen pangarti aing luhur, moal nepikeun kangaranapan dikina jeung dicacampah anu saperti kieu meunang ku jalma-jalma jahat saperti si tilu bayangan alasaradan. Kudu terus diteangan ieu mah kirana ku diri aing. Kitu tekadna Jaka Sinangling dina waktu harita, mangsa boga karep rek terus neangan Kirana nepikeun ka kapanggihna. Cukup jauh oge Jaka Sinangling lumampah di tempat kajadian. Anu akhirna waktu ngaliwat ke tempat leuwih ti iseun, ngadadak eureun lengkah sukuna, sabab ngadenge aya sora awewe anu keur ceuri. Jaka Sinangling ngadengikeun sorana bari ngira-ngira ti lebah mana eta sumber sora anu keur ceurik teh. Sanggeus jelas asal sora sumberna anu ceurik, Jaka Sinangling dina waktu harita terus ngadeuketan ka lebah sumberna eta sora. Di lebah tempat anu kahalangan ku rimbunan, Jaka Sinangling ningali kaayaan Kirana anu keur nginghak ceurik bari nyuuh kana akar tatangkalan. Buukna awut-awutan, bajuna karusut jeung saroe, malah meh setengah taranjang. Ngegeter hate Jaka Sinangling ningali kaayaan Kirana anu saperti kitu. Jaka Sinangling lempang ngalengkah lalaunan ngadeuketan ka lebah Kirana anu keur nyuuh ceurik. Cengkat terus ngareret ka lebah Jaka Sinangling. Kang Jaka, Kang Jaka. Kirana sorana teu bisa jelas dina nyaritana lantaran pabaur jeung ceurik. Sanggeus nadeukeut ka Kirana, terus deku dina taneuh gigireun Kirana anu diuk dina luhur taneuh ngan gabrug we. Kirana harita ngarangkul ka Jaka Sinangling ceurikna oge beuki tarik. Kang Jaka, ya abdi Kang, Kang Jaka. Kunaon abdi bet
Iya Kang, abdi Kang Jaka, iya abdi. Kirana nyuuh luhureun dada Jaka Sinangling, baringing hak cerik kanyerian. Jaka Sinangling males rangkulan Kirana, sanajan can labas dijelaskeun ku Kirana ngeunaan kajadian anu karanapan tumiba ka dirina Kirana. Tapi ningali kaayaan anu saperti kitu, Jaka Sinangling geus bisa ngarti kajadian naon anu geus tumiba ka diri Kirana. Jaka Sinangling henteu wasa pikeun ngabayangkeunana. Ngageter sora Jaka Sinangling waktu maksakeun maneh cumarita. Tenang heula. Tenangkeun Kirana. Akang sorangan ngarasa kaduhung, sedih jeung nalangsa. Sabab akang teu bisa mampu ngabela nulungan Kirana, bet jadi jalma anu taya gunana akang Kirana. Ulah sasauran kitu Kang Jaka. Nu jelas naon anu karanapan ku abdi lantaran memang sitilu bayangan alasaradan jalma-jalma anu hina biadab setan bungkelekan. Abdi ayeuna tos teu suci deui Kang. Diri abdi tos kotor Kang Jaka. Pada nyungsi ku tilu bayangan alasaradan. Memang setan bungkelekan Kang Jaka. Beki jelas ayeuna mah kaharti ku Jaka Sinangling ngeunaan naon rupa anu karanapan ku Kirana. Geus jadi korban nafsu setana tilu bayangan alasaradan. Tilu jalma anu bener-bener taya rasa perasaan teu beda ti setan-setan anu bungkelekan. Panon Jaka Sinangling jadi asa peurih. Nu saterusna aya anu ngagarendang dina bibir panonna. Ci panon kana langsaan, kahanjeluan, jeung kaambek oge kasedih, pacampur ngajadi hiji. Kirana beuki nangkep pageuh ka Jaka Sinangling, atuh Jaka Sinangling oge sarua males tangkepan Kirana, duanana jadi pada ngumbar cimata. Kadenge harita Jaka Sinangling nyarita deui lalaunan. Sabar Kirana, ieu musibat memang di luar dugaan urang. Lian ti eta memang kanyataan anu ngaprihatinkeun akang sorangan. Akang oge ngarasa sedih jeung nalangsa ku ayana ieu musibat anu tumiba ka Kirana. Sing tetep tabah Kirana, sing tetep tabah, ulah waka rek peunggas harepan. Kirana cengkat lalaunan beungeutna. Dina tetepan anu baseuh ku cimata, harita Kirana nyarita deui dumareuda. Kang Jaka, sebenarnya abdi tadi mah boga harapan bakal bisa terus babarengan jeung Kang Jaka. Tapi eta harapan teh hancur Kang. Ayeuna diri abdi tos kotor, diri abdi tos teu suci deui. Kang, moal tiasa sasarengan deui Kang. Tenang Kirana, henteu kudu ngalisankeun anu sarupa kitu. Henteu sucina diri Kirana, lain kahayang sorangan, tapi tindakan jalma-jalma anu teu boga rasa perasaan. Akang bakal tetep marengan, teu kudu rentas harapan Kirana. Kang Jaka, upami engke diri abdi dugikeun ka saha anu bakal tanggung jawab? Tanggung jawab? Saha anu tanggung jawab Kang Jaka? Saha? Kirana dina waktu harita ngarangkul deui ka Jaka Sinangling, nyegruk ceurik luhureun dada Jaka Sinangling. Ku Jaka Sinangling bisa karasa kumaha ancurna hate jeung harepan Kirana. Wanoja anu geus dirampas mahkota kawanitaanana, jadi korban nafsu binatangna jalma-jalma anu sawenang-wenang.
Jaka Sinangling ngusapan Bu Kirana lalaunan. Eta kaayaan jeung adegan teh jadi perhatian hiji jirim anu ti tadi ngawaskeun di tempat anu nyumput. Tapi manehna teu atra jelas ningali kana kaayaan Jaka Sinangling jeung Kirana. Sorot panon eta jirim katingali semu anu hurung, dadana turunai si manahoreng ayu manganti eta jirim teh. Nu memang sacara henteu ngahaja keur jalan-jalan, bet diparengkeun ngambah kalebah dinya. Ayu manganti memang teu bisa ngadenge sacara jelas kana caritaan ti Kirana jeung Jaka Sinangling, tapi lumangsungna adegan anu saperti kitu langsung dipapantes ku hate anu keur panas sarta pikiran anu keur kapangaruhan ku nafsu. Ayu manganti katingali jebi sorangan bari jeung ngeupeukeun leungeun katuhuna. Hatena ngagolak, dadana ngaheab panas. Teu sangka Kang Angling, teteh lah geus teu ingetan ka diri aing mah eta wanoja geus pasti jadi korban cintana. Nu matak baju jeung bukna oge teu matut kitu tah. Terus carik minta tanggung jawabna Kang Angling. Teteh lah ngaran Jaka Sinangling teh lain lalaki anu bisa dipercaya geuningan. Eta wanoja geus jadi korban. Sedengkeun salila ieu diri aing masih kana tetep ngarepkeun bisa tepung. Sabab iwal tingaran manehna anu toleh aya dina hate aing jeung pikiran aing. Tapi Jaka Sinangling teh tela buaya. Anjeun memang lalaki anu teu bisa dipercaya Jaka Sinangling. Anjeun binatang. Ayu manganti rasa cintana jadi ganti ku rasa ngewa, rasa dedeh diganti ku rasa cecep jeung geuleuh, rasa cintana jeung pangharepan anu mangka kligar dina jero hatena jadi ancur saharita antukna. Ayu manganti geus teu hayang panggih deui jeung anu ngaran Jaka Sinangling, lalaki anu geus teu bisa dipercaya deui ku dirina. Sedengkeun Kirana jeung Jaka Sinangling eueuh anu cumarita deui, duanana lilana keranan silih tangkep baripada rembai ku Cipanon. Ayu manganti henteu kuat lila-lila cicing di tempatna ningali adegan sarupa kitu. Beungeutna anu semu beureum lantaran ambek dipapaes ku Cipanon anu ngalembereh mapai pipina. Bari jeung nyusutan Cipanon, Ayu manganti terus ngaleos indit ninggalkeun eta patempatan rek balik deui ka imahna Juragan Gandara. Waktu tepi ka pelemburan, datang ka imahna Juragan Gandara. Aji Sutra langsung datang nyampeurkeun ka hareupeun Ayu manganti. Ningali paroman Ayu manganti bangun anu alum, Aji Sutra jadi kerung terus harita tumanya. Kumaha atos jalan-jalan teh? Nah geuningan ku engkang katinggalina bet bangun anu alum. Aya naon Ayu? Ayu manganti maksakeun maneh imut. Neuteup ka Aji Sutra terus ngawalon. Henteu kunaon naon, Kang. Mung rada kirang sehat we panginten abdi teh dina dinten ieu mah. Nya nuhun be atuh, ari teu aya nanaon mah. Nya atuh ari kirang teu raos mah, langkung sae diistirahatkeun heula be atuh. Sigana labet angin bereunannya. Di kanton heula atuh nya, abdi bade leureuh heula ieu teh ka kamar. Oh, muhun mending kitu cek Kakang oge. Panpun Bapak oge sababaraha kali nyaurkeun, Ayu teu kedah tumarumpang aya di dieu. Di dieu oge pan sanes bade didamelkeun. Janten upama memang ngaraos kirang sehat, langkung sae laleson Ayu. Mun punten atuh di kantun, Kang. Oh, nya mangga Ayu. Aji Sutra ningali leosna Ayu manganti. Sedengkeun Ayu manganti memang embung ka papanjangan ngobrol jeung Aji Sutra, bisi kapancing kaayaan hate jeung pikiranana anu ayeuna keur meuceuna marungkawut. Asup ka jero kamarna, Ayu manganti teu sirikna ngabantingkeun awak,
geus teu bisa ditahan deui bedah Cipanon. Ayu manganti gogodeg sorangan bari jeung nyarita jero hatena. Teu sangka nyaan anjeun teu sangka Kang Angling. Tetela anjeun tukang ngobrol cinta ka satiap wanoja. Geus pupus sarta leungit sigana teh. Ngaran abdi mah dina hate jeung pikiran anjeun. Anjeun lalaki anu teu bisa dipercaya. Buktina wanoja anu tadi ceurik geus jelas korban cinta anjeun. Bet anggang tina dugaan. Boro aing beurang jeung peuting hate salempang. Pikir pinuh kurasa kahariwang hayang buru-buru tepung lantaran rasa cinta anu geus lila dina jero dada. Tapi ayeuna hancur lebur. Anjeun memang lalaki buaya. Buaya jeung Kasinangling. Anjeun teu beda ti setan, teu ngarti kana cinta jeung perasaan. Ayu manganti nyusutan Cipanon beuki nyeri jeung peurih hatena lir anu degerihan ku hinis, pabaur jeung rasa ambek jeung ceuceup kanu ngaran Jaka Sinangling. Komo lamun ras inget kana lalakon waktu katukang, sanajan arang langka panggih tapi sikep tetepan jeung caritaan geus jelas ngawakilan kaayaan eusi hate masing-masing. Pikeun Ayu manganti cintana ka Jaka Sinangling mangrupa cinta anu munggaran, cinta anu kuat nakeran, sumalindang dina jiwa jeung rasana. Tapi ayeuna eta kaayaan teh musnah kaduru ku ngagedurna nafsu. Sedengkeun Aji Sutra sanggeusna teu ngobrol panjang lebar jeung Ayu manganti. Aji Sutra terus nupungan Laras Anting anu jadi adina anu keur aya di Patamanan. Laras Anting neuteup ka Aji Sutra anu jadi lanceukna, teu lila terus nyarita. Abdi tos apa ye ningali Kang Aji kieu mah? Pasti bakal ngajakan ngobrol ke abdinya Kangnya. Bener Laras. Akang memang perlu ngajakan ngobrol dina harti hayang tuker pikiran jeung anu jadi adi. Sabab sanajan nu keur aya dina hate akang teh ayeuna masalah pribadi, tetep kangaranan jeung adi sorangan mah taya rahasiaan. Nah naon kitu anu ayeuna janten masalah pribadi Kang Aji teh pasti aya sambunganna sareng Ceu Ayunya. Pinter, nyaan Laras pinter. Bet bisa nebak hate jeung pikiran akang. Memang bener Laras, anu bakal diobrolkeun ku akang ayeuna teh ngeunaan Ayu manganti. Nah, pada ngobrol ke naon kitu Kang Aji teh ngeunaan Ceu Ayu. Aji Sutra ngahulang sakedeung siga anu keur mikir, teu lila terus nyarita deui. Kieu Laras, ti poe ka poe terus terang akang jadi keancikan ku perasaan anu aneh, perasaan anu memang lumrah ngancik dina hati lalaki. Laras Anting neuteup antep galanceukna terus seri leutik bari nyarita deui. Ku abdi oge diperhatikeun Kang. Kang Aji memang beda pisan perhatianana ka Ceu Ayu. Pokona mah Ceu Ayu geten tulaten diperhatikeun ku Kang Aji segala rupina. Abdi tos terang Kang dina batin. Kang Aji ngancik perasaan cintanya ka Ceu Ayu. Laras kitu pan Kang Aji. Aji Sutra narik napas panjang, ungeuk di barung jeung imut. Terus kedal delisan. Memang bener pisan Laras. Dina hate engkang tumubuh rasa cinta ka Ayu manganti. Anu lain baik gelis rupa, hade tingkah lakuna, tapi oge wanoja anu luhur elmuna. Cik, nurutkeun Laras kumaha tah mun akang mika cinta ka Ayu? Laras Anting teu langsung ngajawab pananya lanceukna. Harita katingali ngahuleng terus ngawalon. Abdi memang ngemaklum karena perasaan Kang Aji. Nanging urang kedah emut Kang. Kang Aji oge abdi sanes turunan jami jore-jore. Urang kawilang kulawarga anu dipihormat ku balarea. Kulawarga jalma anu jugala. Sedengkeun punten ulah kasinggung Kang. Ngeunaan Ceu Ayu urang teu acan terang kana asal usulna. Ieu anu kedah janten bahan tinimbangan Kang Aji. Margi ama oge teu acan tangtos ngawidian. Upamina teh ama Kang Aji aya maksud mika hukum Ceu Ayu.
Aji Sutra. Katingali ngahuleng, bari jeung neuteup kanu jadi adina, narik napas panjang terus kedal delisan. Akang memang ngarti laras. Tapi hate jeung perasaan anu geus kaancikan ku rasa cinta. Kanyaah jeung kadeudeuh ka Ayu Manganti sigana bae hese di papalerkeunana, hese di sisilihanana. Memang didinya hebatna cinta, Kang. Ngan tetep abdi masihan gambaran ke Kang Aji. Ama teu acan tangtos satuju mika cinta ka Ceu Ayu. Emang eta hak pribadi Kang Aji, nanging sangem abdi oge. Urang sanes turunan jalma jore-jore, Kang. Dupi Kang Aji tos nagarakeun nasihat teh ka Ceu Ayu. Mun maksud abdi teh ngajelaskeun ka jenisna yen akang mika cinta ka Ceu Ayu. Acan atuh laras. Terus terang, akang masih kene can wani negerakeun perasaan akang ka manehna. Sabab memang can aya waktu anu pas. Ngan dina hiji waktu bisa dipastikeun akang bakal ngajelaskeun rasa perasaan akang ka Ceu Ayu. Nah kunaon atuh Kang Aji bet bangun anu asa-asa. Da ku ijireun abdi mah upami Kang Aji nganyatakeun diri negerakeun paraosan Kang Aji ka Ceu Ayu, madugikeun ka ditolak cek abdi mah. Centang tuh laras. Soal kasuka jeung kacinta henteu gampang kitu bae. Akang ayeuna keur terus nyilidik heula ieu teh. Nyalusur heula kumaha pribadina Ayu Manganti. Sanu nyaho memang geus boga hubungan kacinta jeung lalaki anu lain. Si hate teh sanajan deet hese dikobet. Nah kumaha kitu katinggalna ku Kang Aji bet dugikeun ka aya tinimbangan sapertos kitu kan. Memang benten kitu katinggalina kaayaan Ceu Ayu teh. Ku akang rajin sok diperhatikeun cek perasaan akang sigana bae aya masalah pribadi anu disumputkeun ku Ceu Ayu henteu wani terus terang ka akang tapi disidem dina jero hate. Tah eta masalah pribadi teh duka teuing naon ngan anu jelas bisa katingali dina paroman seperti tadi tah memeh akang ka dieu. Ayu Manganti cenah jalan-jalan balik jalan-jalan panggih jeung akang katingali paromana jadi alum nguyum. Ku akang ditanya, nyebutkeun keur kurang sehat awak. Geus kitu terus sigana teh embung papanjangan ngobrol jeung akang. Ieu anu jadi bimbang keur diri akang teh. Mun sanggem abdi oge, langkung saya dijujut heula asal usulna Ceu Ayu, Kang. Lian teh eta ngeunaan kaayaan pribadina bisi mangmang tos aya anu gaduh. Pan Kang Aji engke kaisinan. Tah, ulah dugikeun ka kitu, ulah gurung gusuh, tenang bae heula atuh Kang. Memang akang oge geus ngomong ka diri sorangan, kudu tenang. Tapi ti poe ka poe, ieu hate jeung pikiran teh beuki henteu tenang, asa beuki masket. Laras anting imut, manehna bisa ngamaklum kana perasaan anu jadi lanceukna. Teu lila, laras anting nyarita deui. Sanggem abdi oge, upami ngabahas masalah rasa perasaan mah jelas. Abdi teu ngebisani Kang, nanging sakali deui abdi mepelingan ka Kang Aji. Urang sanes turunan jalma core-core. Upami laras Kang Aji sejami ka cinta sapinuhna ka Ceu Ayu, langkung narek dijadikeun pibaturan hirup. Kada asak-asak tinimbangan Kang. Jujut tela asal usulna. Oge ulah dugikeun ka Kang Aji nyeri hate. Upamina teh amah eta pamaksadan teu disatujuan ku amah. Kajabi lamun Kang Aji mung ukur sakadar bade saheureuyeun. Dina harti moal dugikeun ka jucungna. Mung sakadar ngeusian kakosongan hate atanapi hiburan nya duka eta mah. Laras anting bari jeung ngomong kitu teh seuri anu ngandung harti. Aji Sutra sarua seuri ngandung harti bari terus nyarita deui. Teu sangka adik akang ayeuna mah beuki pinter we dina nyaritana. Geus bisa diajakan badami tuker pikiran ayeuna mah. Jadi kacendekanana mah nya urang duaan mun boga pasangan pibatureun hirup teh sarua ulah ka jalma anu sambarangan deui nya. Aya paribasa wajah mah kudu ka wajah deui. Mun memang pasti kitu. Sikap sareng pamadegan ama oge Kang. Da moal tebih ti kitu sanggem abdi mah. Nyakeun we atuh ngobrolna urang teruskeun deui engke nya.
Geus kitu mah Aji Sutra terus ngaleos indit ninggalkeun laras anting anu jadi adina. Ayu manganti anu diobrolkeun ku Aji Sutra jeung laras anting masih keneh aya di jero kamar, bet jadi hoream sagala rupana. Tawaleh kabayang wae adegan anu tadi katingali ku manehna. Ngaran Jaka Sinangling anu tadina tawaleh marengan kana satiap lengkahna. Kapi eling berang jeung peuting, tapi kaayaan ayeuna mah bet geus teu hayang panggih oge. Ayu manganti ngagoler, meureupeun leungeun ka tuhuna bari terus cumarita. Nu ngaran Jaka Sinangling memang geus teu bisa dipercaya jeung diharapkeun deui. Hiji waktu manehna kudu bisa ngarasakeun kumarasana dihianat cinta. Nya teu sangka sugan teh bener lalaki anu satia satuhu kana cintana. Dina kanyataan malah manehna lalaki anu tukang ngobrol cinta. Buat deui geus lain hiji wanoja anu jadi korban nafsu amarahna. Teu sangka, nyan teu sangka kitu geuningan cinta lalaki mah gampang laas bebarean luntur. Ayu manganti jadi ngabayangkeun deui kaayaan Jaka Sinangling waktu keur pura-pura ngubaran manehna. Terus inget deui kana amanatna Nyai Windu Apsari anu jadi guruna waktu negor ka dirina supaya ulah deket jeung Jaka Sinangling. Paingan Ibu Windu Apsari geus ngabejaan ti memehna supaya aing ulah deket jeung Jaka Sinangling. Da geus kasakuan meureunnan kolot mah. Yen Jaka Sinangling lalaki buaya anu moal bisa dipercaya. Bukti ayeuna memang nong torogan ngan ukur nganalkeun ka kasep rupa wungkul bari teu bisa kana jurus tapi ngobrol cinta ka unggal wanoja. Hayang teuing ke aya nu ngawarah tah. Ayu manganti hatena terus galecok sorangan bari jeung ngumbar lamunan. Tapi ngadadak buyar lamunanana. Waktu ti luareun imah kadenge anu paloba-loba carita, malah ngoromongna teh talari, daek teu daek ngondang perhatian Ayu manganti anu keur di jero kamar. Naon anu diselampangkeun ku kulawargana Juragan Gandara tetela jadi kanyataan. Sabab dina poe eta Jumara jeung Marjan bener be daratang jeung guruna masing-masing. Ngan dilebah buruan imah memeh arasup ka jero geus dipegat manten ku Aji Sutra anu datang nyamperkeun kaluar. Jumara anu harita kadenge cumarita. Aji Sutra, dewek memang beja si Ayu manganti cenah diampihan di dieu. Urusan jeung dewek can beres. Nu matak ayeuna sina kaluar sia tah si Ayu manganti teh. Sok, mana si Ayu manganti? Aji Sutra sikapna tenang, ngabagikeun paneteupna kanu aya di hareupeunana. Teu lila terus nyarita. Geus kabayang ti memehna, anu ngaran Jumara jeung Marjan pasti bakal ngahasut jeung ngadu ka guruna. Ayeuna jadi kabuktian. Tenang, memang bener Ayu manganti aya di dieu. Ngan perlu dikenyawankeun ku aranjeun sakabe, urusan jeung Ayu manganti sarua urusan jeung kuring. Jadi geus teu kudu nanyakeun Ayu manganti deui. Naon urusanana? Bejakeun, jelaskeun ka kuring. Ki Balok Waja kawilang jago kolot guruna Jumara. Jalmana kawilang barangasan harita ambek. Ningali sikep jeung ngadenge caritaan Aji Sutra saperti kitu ka manehna. Ki Balok Waja mun careng ka Aji Sutra. Weh, dengekeun sia ku jajawira si laing oi. Si Ayu manganti geus ngawirang murid dewek ieu si Jumara. Ayeuna eta jelema kudu tanggung jawab sia deuleu sabab dewek guruna bakal mayar wiwirang anu jadi murid. Nu matak si laing montong make jeung rek ngahalang-halang jeung ngabela segala rupa sia. Lamun si laing teh hayang cilaka.